Bismillahirrahmanirrahim. Maf'ul bih kabagi dua. Kahiji maf'ul bih isim zahir. Kedua maf'ul bih isim mudmar disebut deui maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim mudmar kabagi dua. Kahiji maf'ul bih mudmar muttasil, kedua maf'ul bih mudmar munfasil. Fal muttasilu ari maf'ul bih mudmar muttasil isna asyara jumlahna aya 12. Wahia anu 12 eta hiji anu tuduh kana mutakalim contohna seperti dorobani. Kedua tuduh kana mutakalim al ghair contohna seperti lafaz dorobana. Katilu tuduh kana mukhatab mudzakkar contohna seperti dorobaka. Keopat Mukhatab tuduh kana muannas mukhatab muannas contohna seperti lafaz dorobaki. dorobaki. Kelima tuduh kana mukhatab tasniyah baik mudzakkar atawa Muannas. Ini kagenap tuduh kana jamak mudzakkar mukhatab di jamil mudzakkaril mukhatabi. Tuduh kana lalaki lobaan anu diajak bicara, anu jadi lawan bicara. Contohnya seperti dorobakum wismukul ya zaid kum ing sira lanang akeh atawa lanang kabeh. Doroba eta fiil, fa'ilna domir mustafir jawazan takdirna huwa ya'udu ala zaid. Maf'ul bihna mana ta? Kaf. Hari minna tamam mim alamat jama' mudzakkar salim. Kaf eta jadi maf'ul bih. Maf'ul bihna isim dhahir asa apa isim dhamir? Isim dhamir. Muttasil apa munfasil? Dhamir muttasil. Tuduh kana jamak mudzakkar mukhatab. Lawan bicarana teh lalaki lobaan gitu. Ki Zaid geus ngagebuk ka anjeun lalaki lobaan. Katujuh tuduh kana jama muannas mukhatab di jamil muannasil mukhatabi. Contohna seperti dorobakunna wismukul ya zaid kunna ing sira wadon akeh atawa ing sira wadon kabeh. Doroba eta fiil, fa'ilna dhamir mustatir jawazan takdirna wa ya'udu ala zaid. Mana maf'ul bihna? Kaf. Ari nun naon eta? Nun alamat jama' niswa. Artina jama' niswa teh lalaki awewe lobaan. Nun alamat jama' niswa teh ciri di dinya awewe lobaan. Kaf nu jadi maf'ul bih isim dhahir apa isim dhamir? Isim dhamir. Muttasil apa munfasil? Muttasil. Anu tuduh kana jama' muannas mukhatab. Itu waktu narkibah pahili deui. Dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Huwa ge dhamir muttasil bae. Huwa kali isim dhamir bari muttasil. Munfasil kalau bisa. Huwa tuh bisa kan tengah hiji. Ayo pan ngahiji tak rapat tak nyambung mutasil kata-kata. Hari buah mah bisa berarti domir munfasil. Berkadua
8 dorobahunya lil goibi tuduh kana lalaki anu goib, artina lain lawan bicara jeung lain nu bicara itu goib teh, lain takalum lain khitab eta goib ngaranna. Contohna seperti dorobahu wismu kuliah Zaid hu ing wong lanang sawiji. Ki Zaid geus ngagebuk ka lalaki saurang. Doroba eta fiil, fa'ilna dhamir huwa anu balik kana Zaid, maf'ul bihna mana? Hu. Dorobahu hu eta maf'ul bih anu rujukeun kana wong lanang sawiji kana rajul. Eta hu tanu jadi maf'ul bih isim zahir apa isim dhamir? Dhamir. Muttasil apa munfasil? Muttasil. Hu kalimah isim dhamir baris muttasil mabdi doma mal nasab jadi maf'ul. Nah, ieu tuduh kana goib, nu mantak goib ieu dirujukeun tujuna ka mana? Wong lanang sawiji gitu. Goib teh lain mutakalim wismu kuliah Zaid ing isun tah mutakalim tah. Lain khitab wismu kuliah Zaid ing sira teh lain. Khitab lain, takalum lain karena goib eta kitu. Nomor ke-9 tuduh kana goibah lil goibah. Contohnya seperti dorobaha wismu kuliah Zaid ha ing wong wadon sawiji geus ngagebuk ki Zaid ka awewe saurang, ka awewe hiji. Doroba eta fiil, fa'ilna dhamir mustatir, jawazan takdirna wa ya'udu ala Zaid. Mana maf'ulna? Ha. Maf'ulna eta isim dhahir apa isim dhamir? Muttasil apa munfasil? Tuduh kana naon? Goibah. Artina awewe saurang anu goib. Goib teh lain mutakalim lain mukhatab. Teu make isun, teu make sira, tapi rujuan eta goibah ngaranna goibah. Nomor ke-10 tuduh kana goibain aulil goibatain, tuduh ka lalaki duaan anu goib atawa tuduh ka awewe duaan anu goib. Contohnya seperti dorobahuma wismukul, doroba wismukul ya Zaid huma ing wong roro. Geus ngagebuk ki Zaid ka jalma duaan. Jalma duaana bisa lalaki bisa awewe, bisa nu hiji lalaki nu hiji awewe gitu. Nah, doroba kalimah fiil, fa'ilna dhamir mustatir jawazan takdirna ya'udu ala mana maf'ulna? Hu ta maf'ul bi arimim huruf imad alif harfun dalun alat tasniyah. Ieu mah ciri tasniyah ieu mah bahwa hu eta tuduh kana duaan. Maf'ul bih na isim dhahir apa isim dhamir? Muttasil apa munfasil? Muttasil nu tuduh kana goibain atawa goibatain lalaki jalma duaan anu goib lain takalum lain khitab, lain mutakalim lain mukhatab.
baik lalaki duaan atau awewe duaan atau nu hiji lalaki nu hiji awewe gitu. Nomor ke-11 lil goibina tuduh ka lalaki lobaan anu goib. Artina goib teh lain mutakalim lain mukhotob gitu. Anu aya rujuan. Contohnya seperti lafaz dorobahum wis mukul ya Zaid hum ing wong lanang akeh geus ngagebug ki Zaid kalalaki lobaan. Doroba fiil fa'ilna huwa anu rujuk kana Zaid. Maf'ul bihna mana? Hu ari mim alamat jamak mudzakkar salim. Dhamirna mah hu ta ngan nu kanyahoan tuduh kana lobaan aya mim ta. Dhamirna mah hu ari mim mah ciri kana lobaan. Ieu maf'ul bihna isim dhahir apa isim dhamir? Muttasil apa munfasil? Muttasil tuduh kana goibina lalaki lobaan anu goib. Artina goib teh lain mutakalim lain mukhotob. Teu make isun, teu make sirah, tapi make rujuk. Wis mukul ya Zaid hum ing wong lanang akeh. Dirujukkeuna ka lalaki lobaan. Itu rijal. Lalaki lobaan. Jadi ngaran kayak rijal mah tuh jadi hiji rijal gitu. Kalau aya tu rijalan geus ningali isun ing rijal, rek hiji jelema mah ngaranna deung rijal eta. Lamun nisa awewe lobaan, tapi lamun dijadikeun ngaran jadi hiji. Kalau aya tu nisaan, kaula nempo ka awewe hiji ngaranna nisa. Aulia pirang-pirang wali jadikeun ngaran ka rijal mah neng aulia. Jadi hiji eta loba jadi hiji. Nomor ke-12 lil goibati artina tuduh ka awewe lobaan anu goib. Lain mutakalim lain mukhotob, tapi nu make rujuk. Baheula mah mun eta tah goib teh anu henteu di hareupeun nya ge. Ataupun kieu nya dorobahu gitu. Wis mukul ya Zaid hu ingok lanang sawiji itu jalan mana aya tah gitu kan bisa bae panjenengan teh dihareupeun. Maksud goib teh lain takalum lain mukhotob gitu. Untuk wis mukul ya Zaid hu isun tah teh sirah eta goib ya subna. Contohna seperti dorobahunna wis mukul ya Zaid huna ing wong wadon akeh. Geus ngagebug, geus mukul ki Zaid ka awewe lobaan. Doroba fiil fa'ilna dhamir huwa anu dirujukkeun kana Zaid. Mana maf'ul bihna hu ari nun alamat jamak niswah nuduhkeun didinya teh awewe lobaan gitu. Hu ta eta maf'ul bihna isim zahir apa isim dhamir? Isim dhamir. Muttasil apa munfasil? Muttasilna ngaran muttasil ma la yubtada'u bihi wa la yaqu ba'da illa ikhtiyaron. Kilap dijadikeun kawitan kalam sugan gitu hunna doroba pada aya hunna eta mah dhamir munfasil teh mah lain dhamir muttasil. Oke teh jadikeun kawitan kalam doroba ma doroba illa hunna tilok age illa iya hunna. Tuduh kana goibat artina awewe lobaan anu goib anu lain mutakalim lain mukhotob tapi anu make rujuk. Geus ngagebug Zaid ka awewe lobaan tuh rujuna tuh ka ditu ka awewe lobaan
Senajan dihareupeun. Beres urang nyaritakeun maf'ul bih mudmar muttasil. Ayeuna ngageser rek nyaritakeun maf'ul bih mudmar munfasil. Naon ngaran maf'ul bih mudmar munfasil? Huwa ma yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da ila ikhtiyaron. Huwa ari maf'ul bih mudmar munfasil. Ma nyata sakur maf'ul bih isim domir yubtada'u bihi anu bisa dijadikeun kawitan kalam, dijadikeun mimiti omongan. Wa yaqa'u ba'da ikhtiyaron jeung daekeun cicing sabada lafad ilah di waktu ikhtiar lain darurat siir. Contohnya seperti lafad iyaka. Iyaka eta termasuk isim domir. Tapi aneh tanya di data tasrifan anu ngahijina jeung isim isyarah. Dakadakuma dakum, dakidakuma dakuna, takatakuma takum, takitakuma. Tah datang ka dieu doang isim isyarah mah. Iyahu mah karitu nama naon? Domir munfasil mahal nasab eta mah lain isim isyarah tah lain. Ngadu kumaha we tadi luhurna bisa kadinya eta ngahijina gitu. Tapi urang ulah waka artina ulah waka nyalahkeun gitu. Ya. Jadi anu kasebut isim isyarah mah pada kitu pada kasigoti isim isyarah orengan kahandapna henteu teh isim isyarah kabeh. Dakadakuma dakum, dakidakuma dakuna, takatakuma takum, takitakuma takuna. Tah datang ka dinya doang tah isim isyarah mah. Ka handapna deui eta mah domir munfasil mahal nasab, domir munfasil anu mahal nasab. Yahu yahuma yahum, yaha yahuma yahuna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakuna, iyaya iyana eta domir isim domir tah mah. Urang cek urang teu dihijikeun kana eta tah pahuwa. Huwa huma hum, yahuma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Karakta iyahu iyahuma iyahum kudu mah kadinya ngahijina. Kunaon ngahiji kana isim isyarah eta. Ngan memang aya huwa huma khusus anu maha rofa apa. Domir munfasil, domir munfasil maha rofa. Contohna seperti lafaz iyaka. Iyaka eta isim domir tarkibna jadi maf'ul bih mudmar munfasil. Naon sebabna disebut munfasil? Lantaran bisa dijadikan kawitan kalam. Seperti iyyaka na'budu. Iyyaka ing tuan. Ngan urang mah logat nuturkeun guru nuturkeun guruna sok make ing iya tuan gitu. Padahal mah atuh ing tuan gitu naon langsung. Iyaka ing iya tuan. Na'budu nyembah isun sadaya. Mana fiil? Na'budu. Mana fa'il? Domir muttasil. Fa'il domir muttasil jawab wujuban takdirna nahnunya. Mana maf'ul bihna? Iya kata. Iya kalimat isim domir baris munfasil
mabdi sukun mahal nasab jadi maf'ul bi mudmar mun fasil jelaskan tuh tenan kaf harfun dalun alal khitab dia mah kaf mah lain-lain isim domir di dinya mata tapi huruf kaf kalimah huruf eta anu nuduhkeun kana khitab lalaki saurang dan dia lebah dia mah lain lalaki ka Allah tama iya kana abudu hanya ka Gusti abdi beribadah tuh lapan iya ka bisa dijadikan kawitan kalam artina tuh mimiti omongan takan oge bisa cicing sabada lapan ila di waktu ikhtiar lain darurat syair seperti ma akramtu ila iyaka ilain siiran lain eta menang lapan iyaka cicing sabada lapan ila san aja lain siiran berarti iyaka eta domir maf'ul bih mudmar munfasil aya sabaraha maf'ul bih mudmar munfasil wal munfasilu isna asyara ari maf'ul bih mudmar munfasil jumlahna aya 12 kabehna mah 14 ngan eta tah anu sarua tah iyakuma pan aya nu lalaki duaan aya awewe duaan ngan geus disebut hiji bae kita tah iyakuma jeung iyahuma tah iyahuma pan aya duaan katin teh ya heeh iyahuma aya dua tah aya huma lalaki duaan aya iyahuma awewe duaan di dieu mah disebut teh hiji lamun dina nasrifa 14 lain 12 iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakuna iyaya iyana 14 tah sebab naon huma na aya 2 kuma na aya 2 iyakuma aya 2 iyahuma aya 2 ngan di dieu mah dina jurumiyah disebut hiji lah atau duaannya ndek cenah dua anak lalaki kabeh ndek awewe kabeh atau anu hiji lalaki nu hiji awewe cenah naon kitu tulisan mah sarua bae wal munfasiluna asyara ari maf'ul bih mudmar munfasil isna asyara jumlahna aya 12 naon 12 wahia nu 12 teh hiji iya ya itu karena mutakalim wahdah 2 iyana itu karena mutakalim ma'al ghair 3 iyaka tuduh karena mukhotob mudzakkar 4 iyaki tuduh karena mukhotob muannas 5 iyakuma tuduh karena mukhatab tasniyah mudzakkar atau muannas sarua jeung itu jeung heula eta genep iyakum tuduh kana jama mudzakkar mukhatab genep ta 7 iyakuna tuduh kana jama muannas mukhatab 8 iyahu tuduh kana ghaib 9 iyaha tuduh kana ghaibah 10 iyahuma tuduh kana goibain atau goibatain 11 iyahum tuduh kana goibina 12 iyahuna tuduh kana goibati bisa? Enggak bisa